أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا ونفعني بعلومه آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken wa makna la ilaha illallahu lan utawi maknane lapad la ilaha illallah iku la ma'buda ora nono pangeran kang wajib den ibadahan bihakin kalawan sabenere fil wujudi ing dalem onone illallahu angin Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal Kiai Musannif bade ngajelaskeun nyaeta makna la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah ari hartosna lapad la ilaha illallah teh la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Teu aya deui pangeran anu wajib disembah kalawan sabener-benerna fil wujudi illallah. La ilaha illallah ieu eta kalimat tauhid sareng dingaranan oge kalimat ikhlas, kalimatut taqwa sareng kalimah thayyibah. Parantos dicarioskeun dina Al-Qur'an nyaeta dina 37 tempat kirang langkung. Imam Ibnu Majah sareng Imam At-Tirmidzi parantos ngariwayatkeun ti Sayyid Jabir saurna jisim abdi nguping bahwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh afdhaludz dzikri la ilaha illallah anu pihartoseunana pangutama na dzikir eta la ilaha illallah. Al-Imam Bukhari ngariwayatkeun ti Sayyid Abi Hurairah yen Kangjeng Rasulullah ngandika as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi anu pihartoseunana pangbagjana jalma kalawan syafaat kami nyaeta jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah bari ikhlas dina hatena. Oge dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin min khairin. Dikaluarkeun tina neraka jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah sedengkeun dina hatena aya satimbang siki syair tina iman. Diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim ngariwayatkeun dawuhan Kangjeng Nabi saha jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dina sapopoena 100 kali balikan maka eta ngabandingan 10 abid anu dimerdekakeun jeung dituliskeun keur manehanana 100 kahadean sareng dilebur ti manehanana 100 kagorengan jeung jadi hahalang keur manehanana ti syaitan dina eta poe nepi ka sore. Kemudian henteu aya hiji jalma anu migawe anu leuwih utama tibatan pagawean manehanana iwal ti hiji jalma anu migawe amal anu leuwih loba tibatan manehanana. Sakumaha disebutkeun dina nadzom
Lafad la ilaha illallah artina hante aya zat nu wajib disembahna angin Allah anu hak wajib ayana sabab wujud makhluk nu jadi dalilna. Lafad la ilaha illallah artina hante aya zat nu wajib disembahna angin Allah anu hak wajib ayana sabab wujud makhluk nu jadi dalilna. Wallahu a'lam bishawab.